Bisa ibu ibu nama ibu mam mam mama sama ini berkawis mama aina nerangkeun berkawis kanyaah anu jadi baby kanyaah anu jadi ngaran baby mau apa sih kanyaah anu jadi bapak non api apa apa pada kamana belum apa ada bunuh ide jadi kurang berkit nambah teh ngomong awe kudu loba ilmu terus ini kudu loba mesti dipilih hari ini kaum muslimin cuma kaum muslimat kurang mau pengajian di dewe berat dan batu mah di hukum iya apa mata kita sama sampai dia ini kurang wih saking dia kurang mata jadi bis nah kebaik kemana kita oke terus sekolah mah terus ini pengen jangan ilmu itu nasihat apa tuh ini apa beri malas malah masuk ini coba beri masuk mah ini kudu lobangnya ya asup karena lihat kubur ini terus lobangnya Aina judulna Rahmatul Abi kanyaah jadi Rahmatul Abi kanyaah jadi bapak karena ayah dirojuli bujiran waladun budak anudun ada pedapong jadi ini dikisahkan bahwa ayah juga anu kacida pedapong anu kacida waka anu kacida jadi ia budak tuh bisa dicari pedapong dia si cukup mungkin pedapong wakam marotin jeung sabaraha kali mana abu biida il hayawan sabaraha kali menjadi kolot teh nyegah nyarek ulah naon teh ulah ngageureun ka hewan wa tulu'il asjar yang tina naik karena tetanggaan walakin lam yasma kalam akan tetapi eta budak anu cuma bedobong eta teh teu lain ngarenge kalau jadi perkataan bapakna jadi cuma cenah aya di budak bedobong kan sudah culihina aya ambek main di colek awalnya sarwana ada baiknya kalau memang kudu makan kamu dicolek bola lagi sikat dicolek bola lagi sikat
Dituturkan ku laki. Sikat si mana kayak mana? Sikat. Dicolek ku laki. Sikat. Dicekek ku laki. Sikat. Ngapain? AWWN mah yeun. Mana sarwana AWW aya lah ku laki dicium Allah atuh. Apa moal? Wah, atau kaki. Amak teh eta jepet awe. Amak awe dodok tuh. Monggo geus kurang aja dicium teh perbahasa tuh. Kana kalau gitu. Hah? Oh. AWW pernah gitu. Dicepang pipina lah. Pipina eureun. Cuma ulah. Dicepang pipina eureun, dicepang kurana ulah eureun. Kau tuh lagi men. Nah jadi aya di budak anu kan sudah berdegongna. Mun dari bapana teh diulah kucing dulu aja teh. Ku bapana teh diulah ramana teh ngaganggu ka hewan, asa hewan, ulah petik tangkal, ulah pataekan kana tangkal, tapi si budak ieu teh teu ngadenge kalau jadi bapana. Nah, ya, ini kan adalah. Oke, kalau metik hikmahna, ini kan adalah kisahna. Ayah ayam di udang, ayah entong di udang, ayah kucing di udang, ayah cucumu di hakar. Anak tangkal ditekan, tangkal karapan ditekan, tangkal buah ditekan, tangkal toge di. Kalau aku sudah toge ditekan. Tangkal toge pada itu lah. Apal kira teh. Ke sekolah, ke kantin, dahar dan gaji, dahar di mana? Ayah lebih banyak. Oke nih, ya. Wadata yaumin jeung dina hiji poe. Urang anu penegong ieu. Doroba kiton. Jeung dina hiji poe si budak ieu teh nyiksa kana kiton naon uci. Tah mana uci pantesan aya maneh uci. Diomongkeun. Apa tuh? Doroba kiton. Nyiksa kana uci. Fa'adahu kitu fi rijlihi hatta jarona. Fa'adahu mangka ngegel eta uci fi rijlihi dina sampean eta budak. Hatta jaroha sehingga nutuan karena eta suku patawajah maka ngarasa nyeri eta budak sekali dan banget anu kasihan. Digeger eta budak teh uci. Ya. Digeger dan diganggu atau disiksa eta uci, mari uci teh geger karena sempurna. Akhirnya waduh. Baru naon sempurna eta budak. Awewe ka itu lain dari cek lagi geger uci. Ngobrol-ngobrol Ilonok usaha. Akhirnya waduh. Awan. Kamu dibilang ini. Oh, aku. Terus kan? Ayam mana? Para biasa tapi mangkah teu bisa eta budak andiana mah kana sare ya ulah jeung kana kuat min siddatil waj'i usabab naon cenah usabab bangetna eta nyeri anu tadi baru ya pada alahu terus manggil lahu ke eta budak abu bapak tabiban ka dokter tabib berhormat tabib nama dokter atau tabiban ka mantri kubur kurang jelas daripada ini bikin akan sekolah tadi imas enggak rumah tua emang ada imas sama kan mau liburan imas di di budak green cina ya mau barang ke mau liburan lagi di gereja cimong
masih ada nenek masih Ada. aduh syukur ada hukuman kayak orang tadi kamu di sekolahnya terus udah tuh dibeli wa khosiro jeung rugi alaihi eta budak kafirah anu masida itu jewa itu lebih wa khosiro jeung rugi papanan anu budak wa khosiro jeung rugi papana alaihi usaba eta budak kafirah anu masida itu jewa itu lebih karena ngaburuhan dokter emang kalau dokter teh ya meskipun ayeuna aya BPJS tapi mayarnya angsuran bulanan yang lain seperti ini. Wasaman itu adwiyati jeung hargana obat-obatan. Walakin abuhu akan terpina eta bapana lam yubal eta hideu mardulikeun bidalika usabab rugi di anamu karena saatnya menjadi bapak yuhibbu eta resep atau mereka cinta menjadi bapak andias tapi karena jadi cager wala itu budak nak carian dereh menjadi bapak meskipun bapak terus ka urang henteu ngajuruk ke urang henteu ngalahir ke urang tapi udah jadi bapak menyaan dina nalikeun budak negeri emang pikiran kumaha cara menjadi budak nak kumaha cara nengah duit ke dokter kumaha cara nengah duit ngaran budak teh akhirnya dibawa ke dokter emang 70.000 itu 50.000 minimal ya Kata bubur nih. encan bubur encan mikiran dia lain sendiri kan encan mulai obat mah apotek ya itu material gitu material dari Indonesia obat manusia semuanya Malaysia ya walau nanti butuh duit nu jadi kolot mah nomor dulikeun sabaraha eta hargana obat nomor dulikeun sabaraha hargana kana penting pikiran budak acara satu benar teu jadi bapak ada adi bakal ngalaman menunggu bakal ngalaman musim kuy ge bakal ngalaman bakal ngalaman mengadang bisa ngalaman oh pikiran lu mana bener teu budak krungsing kering terek sare jadi bapak pikiran budak terus ya Allah meskipun pernah main cerek bener tuh kan muntaber mana muntaber teh muntah jorok ya pikiran kalau jadi bapak tetap kumaha carana non sebaliknya apakah orang menjadi budak dimenalkan apakah prinsip pikiran kalau si jujur saya sedikit dibunti. Mun bapak beri pikiran jujur. Curiga ieu mah soalna leutik. Kadang bae gitu. Yang penting orang yang buta. Perasaan itu menjadi bapak, menjadi ibu. Ibu anak bapak anak juga. Menjadi bapak mah mulai juga sang kasih. Sore dari menjadi bapak mah juga sang dekat. Beda kasih mah karena dia budak. Budak patok 5 tok sebenarnya beri. Ada awalnya bisa aya mengetuk pintu hati aja tok pulang kali terima di sini beri. Ngeri. Ana yang lakukan. Besar 40 kubur dikurakeun terus memberkeun ka baper geus bapak ditinggalkeun namanya ari kan teh malik kada ngakul masakia ari kan malik kadua ceurik pikiran imah cicing dukun di kamar bari jeung di tempat muslim bari ceurik ayah begitu ayah. Ayah biasa numpang tarik nih. Ada be ayah mau. Tira jadi bengong. Gitu. Harus itu hanya ini. Wa ba'da muddatin jeung sabadana eta mangsa ta'apal walad
jadi cager budakna apa mangka tobat menjadi budak min adatihi dina kebiasaan mucik kene al-qabihati al-goreng. Mana kebiasaan orang mengganggu hewan, mengganggu sesatuan atau mereka menentukan. Ini banyak kuda di deketan, soalnya orang sepak sepak kuda urut kami. Terus wahada wahada jeung wahada jeung janji eta budak apa buka bapana ala aniyak mata kana erek migawe da iman salawasna binasaihi kana sakabean nasihat bapana wala yu'anidu jeung moal kabantah eta budak menjadi bapak abadan salawasna hatta yaslama sehingga selamat manehna eta budak dengan ada dina pilara wa ya'isha jeung hirup eta budak bi rahmatin dina kasenangan. Jadi akhirnya penting hikmahnya manehna gering ribu dan bisa kemana-mana nyeri akhirnya tobat dina nalikana manehna dicageun ku bapana teh bapak sapola pekor sapola pekor. Jangan disulatnya. Coba disulat. Ada di dua. Iya, beda. Kamu orang disulat itu bersyukur. Dan tahu salah saya syaratnya dari ulama saya dulu. Dari ulama saya dulu syaratnya. Al-awalu surut ulama salah satu. Ada syaratnya dari ulama itu. Al-awalu ada tahidin nanti al-bulunya dan dulu. Wasaniha yang ada bukan al-bisul. Tadi sudah dari al-hati, al-quran itu kurang. Saat jadi ulama. Wadawa umumnya ari obatna eta. Bulu, bisul, kurang, al-gosok bilajah digosok pakai naga. Papaliha maka beri. Pamomo tomongna. Wayas di mardoha ini cager, kita mesti kene. Salahnya dari ulama ya. Rata-rata simpulnya nggak lama sih kalau duduk kan semua alhamdulillah tempat santri dibuka bisa detik untuk bawa baterai. Jadi ayat mana dulu? Ayat. Nah, kalau salah satu ini. Jadi penting hikmahna anjeunna dina kejadian manehna dicakap uji gering cager ayeuna tobat jeung manehna janji kana jadi bapana erek ngalaksanakeun naon anu diparentahkeun ku jadi bapana jeung sabar-sabar nasihat anu ditebikeun ku jadi bapana. Jadi tak urang hikmahna ulah waka nunggu urang cilaka dina nalikana kolot nyarita marentah ngasehatan kami di budak atau ka urang kana harapan maka laksanakeun. Tapi samalika lamun nalikana kolot nyarek ka urang kana harapan maksiatan kana harapan gorengan maka ulah dituturkeun sabab naon bisi kaburu cilaka ngaran kado maka deui tidak cikene indah coba baca kaji bisa teh ulah mau ngagalian menjadi hewan akhirnya tenaga ini pas tenaga ini ibadah doa yang diuji baru dari gagal menjadi uji kri tak orang begitu cek bapak teh ni ulah ulin maneh teh cicing beri cicing ujang ulah ka sawah maneh teh cicing gitu mah cicing ujang ulah ka jalan cicing gimana ulah tak ulah bisi nauzubillah min dzalik menjadi kolot banyak karek gitu menjadi kolot banyak mata kurang berbalinya menjadi
Wah. Gitu. Karena orang menyakiti kalau dia tapi sama dia menjadi orang banyak orang ya. Nah, seperti itu. Yuk orang sami-sami biasa salah nasi goreng masih ada biasa masih sok anu ayah kene ke bapak ibu datang jadi bapak ibu bapak ti itu macarana atuh ari baru akhir mah geus kudu dina setiap sholat 5 waktu lu kumaha deui atuh unggal isu-isu bantuan beres iman unggal isu-isu bantuan BGO unggal isu-isu bantuan masuk ayat masuk ayat utara apa nih utara sini teh beras bulat Batu. batu sabab mau bener karena dipakai apa ya beras batu gitu terus ente sini udah anu soleh tapi ayat mudah-mudahan udah kesok bener ya si soleh budak teh soleh tong boro-boro kalau jadi indung bapakna ya kene menjadi kolot menjadi mimijin akina semarang eta baru poe budak macanya situ bang kali saking soleh itu kali mesti ditanya nah apa itu macam baru macanya situ bang kali ya karena dia udah ini aki di bapak terus ini aki di indung ini kan opat jadi macanya situ bang kali haji adil benar alus ini maksa ada ramah ternyata sekali ada yang musim putih apa ini aki simperin macam situ bersakali aina aja bertuluh rezeki kae barengan hiji kuloban dan singkana sing soleh tapi kertuluh mana jadi misalnya mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim kita ke sayang patah sudah disebut mengatakan saya amin ya Allah alamin sebagai sekali mahaturkeun nuhun terus pada mulang kasadaya mah di dieu sareng ngadagukeun sareng masyarakat kampungan saya sing kuring mulang insyaallah dinaunian malam minggu ayeuna simpuring di Gondahan Wanaraja RT Hiji RW Hiji Desa Wanamekar Kecamatan Wanaraja Kabupaten Garut Provinsi Jawa Barat Indonesia Asia Tenggara Lanjut ulang tah cikene alamatna erek ngayakeun memperingati Isrokan sareng dimi'rajkeun Nabi urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sadayana disuguhkeun pisan karidhoanna kanggo ngahadiran. Tempat sing pilih aya nu terang sok sareng anjeun terang. Pilih terang kene bisi ahli mayat usul we acaranya di maghrib. Acaranya di maghrib beres-beres paling jam 8. Dan sirkuit narawang lagi akhirnya jam 12 itu di maghrib beres-beres jam salaman tapi cenah hayang Yusuf meski saat lain isi kesal ini hadirna terus naos-naos bisi tak apa alamatna sok catat ayeuna mesti jami asal apa-apa kami mudah-mudahan asal apa-apa jadi asal apa-apa ya bisi terang baik asing kuri bukan nomor nanti ayah bisi ibunya sopwe tadi karena motor mana simpuling area lahan parkir mana sama luas karena mobil emang enggak karena nyaman emang enggak bisa karena gaya jujur sok hadir insya Allah hari kejo mah paham ya naon cenah kejo dari pikiran kayak gitu ini mah kalau emang apa ya
Umat hadirnya simpuling bisa berusaha di nakawet simpuling mama nakawet hadir saja ya siapa hadir kalau hadir di sholatnya Alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ya Rabbana تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن روعاتي وبر لوالدينا ربي ومولودينا وآل والإخوان والسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين يا ربي فاسمع فضلا وجودا من لا لحساب منا بالمصطفى رسولي صالح لسولي صلى وسلم ربي عليه الحمد وآله وصحبه على قاصر صحبه والحمد لله في البر والنهي ربنا تقبل منا انك انت السميع وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يا سبحانك اللهم وتحيته يا سلام واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.